Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Ujung ngedengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Nyaho sanajan teu bisa mapakan ilmu lumpat bogana. Seiket hideung kadeng ngengeh kaiseri. Cenah mun siga nu geunaheun pisan kadengna teh. Sanaya ukur mesem disengserikeun kitu teh. Cek sanaya jero hatena. Sabenerna mah aing oge bisa kawas manehna lamun ngagunakeun ilmu napak sancang. Da aing oge nyaho nu mantak lupat teh kadenge di sana oge. Sabab sukuna teh ngayepak di dalam rencai lencang pokna. Tapi keun bae lah ulah sagalana di ayonan bae. Keun manehna sinang ngayakeun nya sinang nyangkaeun yen pangabis aing teh aya dina sahandapeun manehna. Omong hate sanaya deui bari anggar lumpat cecepretan dina cai leuncang. Bos iket hideung anu ngagunakeun ilmu napak sancang, boh sanaya anu cecepretan. Ari tepina ka tempat anu dituju mah hampir bareng. Hardina sanajan si iket hideung lumpat di hareup jeung sanaya ngeciprit tukangeun, ari anggangna mah titata de oge teu kungsi robah ka sugri. Ieu ukur bisa nuduhkeun yen pangabisa dua anana oge saimbang. Sanggeus dua anak areureun tina lumpatna sanaya cempego tukangeun si iket hideung bari ngapanana antare henteu hukhak pon kitu deui sabalikna si iket hideung oge napasna teh henteu hukhak siga anu capek. Kunyaho kitu teh hate sanaya mah muji pisan. Si iket hideung teh umurna jauh saluhureun manehna mun sanaya ayeuna umurna nincak 35 tahun jalan. Ari si iket hideung mah pantesna teh geus ngaleuwihan 50 tahun. Umur sakitu tapi napasna sarua jeung anu ngora ukur netelakeun yen si iket hideung teh memang hebat. Kijing heula di dieu ceuk si iket hideung harewos. Sanaya dititah nyumput tukang rungkun ari si iket hideung mah rencepan maju ke hareup. Sanggeus sababaraha lilana manehna geus nyampeurkeun deui kana rungkun di mana sanaya nyumput. Kumaha? Sanaya nu teu panasaran hayang gira nyaho aya naonna. Aya sabogohan kumpeni keureuh di pasareupeun. Kami yakin maranehna teu tangtu pasukan anu keur ngaboyong ke Mastanu. Tembal si iket hideung ngaharewos. Nah kisilah nenjo roda padati di hareupeun pos. Sanaya beuki panasaran. Lain di hareupeun pos lain. Tapi di tukangeunana tembal si iket hideung. Ngadenge eta beja hate sanaya ngageter. Nah aya naon itu? Ceuk si iket hideung malik nanya. Kan ngadenge beja di parung angsana. Yen ke Mastanu teh digusur ku roda padati bari sakujur awakna dibarogod ku tambang anu kacida wadalna. Sanaya hareuweus-weus. Ngadenge ceritaan sanaya si iket hideung kacida kageteunana. Urang ajar.
nya anteleungeus pisan nya kumpeni teh. Cenah gregeteun. Nu matak. Hayu urang tulungan ke Mas Tanu. Manehna ulah diantep disiksa ku musuh. Ceuk sanaya bari cengkat. Kaula tuh. Sia ulah sembarangan ngeluruk musuh. Urang teh duaan. Ari musuh sakitu lobana. Kudu nangan akal kumaha carana sangkan lauk beunang caina herang. Ceuk si iket hideung. Nya kumaha akalna? Ceuk sanaya kerung da manehna oge sarua keur ulang mikirananan cara anu lantip. Urang bagi dua tugasna nya. Sia neulekeun ti dieu aing rek ngangsrot dulungan ke Mas Tanu. Ke Mas Tanu urang tulungan rencepan. Mun caritaan sia bener Ki Mas Tanu teh ayeuna tangtu di Barogod dina roda padati. Ceuk si iket hideung babagi tugas. Narima tugas ukur ngintip jeung ngawaskeun ti kajauhan sabenerna mah kurang nyugemakeun hate sanaya. Anu dipigahayang mah nya manehna anu kudu ngajait Ki Mas Tanu teh. Sameme si iket hideung cengkat sanaya nyarita heula. Keheula anjeun ulah rusuhan ulungan Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya bari nyakelan tak-tak si iket hideung. Si iket hideung ngareret semua heran. Nah, maka gitu. Samemeh ngejawab eta pananya. Kami hayang tumanya deui. Nah, ari kisalah geus apal ka Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya neuteub seukeut si iket hideung. Ditanya sarupa kitu si iket hideung mureleng. Tadina mah hayang nyegag bakating ku ambek ngan meureun manehna teh inget. Yen dirina harita keur ngintip sayang musuh, piraku teuing maka kudu nyarita gogorowokan. Ku sabab kitu si iket hideung teh ngajawabna ukur kaharewosan we. Aing teh dulurna deuleu. Piraku teuing. Make kudu teu apal ka manehna mah. Tembal si iket hideung tu genah ku pananya sanaya. Kami sanajan teh dulur teu baraya oge, teu deukeut-deukeut acan. Sanajan dulur oge kami cangcaya. Nah salila ieu teh kisilah kungsi tepung jeung Ki Mas Tanu. Sakanya kami tiba heula keneh Ki Mas Tanu mah geus ninggalkeun wewengkon Sumedang Larang. Ari salila ieu kisilah mah meureun tumetep di Sumedang Larang. Kami memang ngerasa yakin yen kisilah teh tacan kungsi tepung jeung Ki Mas Tanu. Lamun kisilah nulungan malah lamun mah henteu apal polah kisilah teh mubadir. Ceuk sanaya nyarita panjang lebar. Di omongan kitu si iket hideung siga embung nurut kana pamanggih sanaya. Malah manehna teh siga anu moal ngagugu kana caritaan sanaya da waktuna nya da buktina awakna langsung cengkat. Si iket hideung siga anu kumeukeuh yen manehna teh kudu nulungan Ki Mas Tanu. Atuh ku sabab kitu tiba tanpa keukeuh mah sanaya teh rek milih ngelehan bae. Nya Ciga tuh indit, tapi kada hati-hatinya. Pokna wawadi. Atuh hari geus kitu masih iket hideung teh gawat bae cengkat ngan kare oge rek ngataya pisan. Ti jauhna kaburu kadenge sareng teuing corowok. Serbu, serang. Podaran kumpeni, podaran. Suara teuing corowok teh datang na ti ditu ti dieu. Pikeun kasakitu kalina hate sanaya teh mentegeg sabab ku ayana panarajang ti pihak sejen ka kumpeni. Nulungan Ki Mas Tanu teh bakal hese. Si iket hideung oge katembong keheuleuh pisan katembong awak tetencragana taneuh nepikeun ka ceret ka mana-mana. Di antara nyeretan beungeut sanaya. Kurang ajar, dasar jalma bodoh. Ceuk si iket hideung kutuk gendeng jeung ngacampah batur. Nyaho ngacampah sahada sanaya oge acan nyaho. Balan saha anu ayeuna ngarurugum peni teh ka Sugri. Hujan teh masih kena ngagebret tapi nu perang campuh liran teu kaganggu ku cai hujan. Kabuktian geuning suara tongtrangna gobang anu diadu jeung gobang deui pabaur jeung suara bedil anu dibekaskeun ti ditu ti dieu. Dor. Tongtrang. Suara bedil paselang jeung tongtrangna gobang anu diarada. Malah teh keung sidira oge geus kadenge suara nu teuing jararit kakeunaan ku pakara.
Balan kumpeni ngajerit duneh kasabet kobang samalikna balan anu ngarurung ngocak ka bedil ku kumpeni. Ningali eta kejadian si iket hideung teh beuki ka kerot bakat tingku ngarasa keukeu. Kurang ajar. Ayo jadi tabah gawe deui yeuh. Sana ya. Ayeuna mah sia bae anu nulungan Ki Mas Tanu teh. Sabab aing mah kapaksa kudu mantuan pasukan ukur ngarurung ku bedil. Omong si iket hideung bari teu ngadagoh lah jawaban sanaya. Sabab geus langsung ngajleng milu perang campur. Sanaya mah atoh kaserenan ieu tugas teh sabab nulungan Ki Mas Tanu teh geus diajam ti anggalna keneh. Atuh ari geus kaserenan kitu mah langsung bae ka katayapan. Anu diburuna teh tayalian iwal ti roda padati anu ngajugruk tukangeun loji atawa pos anu dipake rireuh pasukan kumpeni teh. Sanaya beuki ngarasa yakin yen di deukeut roda padati teh Ki Mas Tanu aya di dinya. Minangka bukti roda padati teh diriung ku anggota kumpeni meni aya kana genepanana tur kabehanana oge samagreng ku bedil. Lamun di dinya eueuh anu penting mah asa mustahil ieu anggota kumpeni anu genepan teh keukeuh cicing di dinya. Henteu milu aub kana perang campuh kasugiri pamiarsa. Sanaya kakatayepan heula sabab baraha waktu mah kasugiri. Ngan sanggeus deukeut ku gerakan sakilat pisan awak sanaya obah ka ditu ka dieu. Sanaya nyieun gerakan anu gancang, tekung silila kumpeni anu genepan teh geus ting jarungkel tur bedilna racleng kana rungkun poek. Sanggeus musuh teu walakaya sanaya geuwat kokotetengan bari ngurilingan roda padati. Tadina mah sanaya teh ngajudi yen Ki Mas Tanu disumputkeun dina jero padati. Tapi basa anjog kana palebah kiciping padati hatena reuasin ka cida. Malah teu karasa sungutna nyorowo. Ki Mas, cenah kitu teh bari nyampeurkeun terus ngagabruk awak Ki Mas Tanu. Ki Mas, kudu sangka kieu kajadianana. Ceuk sanaya nalang sajeng prihatin ningali kaayaan waruga Ki Mas Tanu teh. Belasan tahun sanaya teu tepung jeung Ki Mas Tanu. Ana tepung waruga Ki Mas Tanu teh meuni sakitu ruksakna. Awakna lianti kejeng teh racak tapak cameti. Malah maya babagian egana anu tatuparna siga urut ditojosan ku besi panas. Ari sakujur awakna dibagudat di cangkala kurang teh wajah dibelitkeun kana kekiping roda padati. Ki Mas, sora sanaya ngageter watir jeung nalangsan ningali waruga Ki Mas Tanu. Sanggeus sababaraha kali diguyah-guyah Ki Mas Tanu kakara beunta. Panonna celong jeung cileuyeuk pipina kemong malah pipi kencana masiga nu urut katurih ku congo gobang da tingali keneh samudewang jeung getihna ngocur keneh. Janggotna rambos-bos teu kaurus pon kitu deui kumisna. Jauh pisan tina wang-wangan jeung implengan sanaya saumpama mangingetkeun yen Ki Mas Tanu teh pangagung nu boga kadudukan salaku dalem. Saha sia teh? Ki Mas Tanu ngunyem lalaunan bari semunyengir siga anu nahan ka nyeri. Kami teh sanaya teh Ki Mas. Sanaya ngusapan beungeut Ki Mas Tanu nu cipruk ku cai hujan campur leutak. Ki Mas Tanu ngunyem deui. Sanaya cenah semenungut nginget. Sanaya ngamaklum piraku Ki Mas Tanu make kudu apal ka manehna sebab Ki Mas Tanu mah salila welasan taun ieu teh ukur nyang hareupan urusan badak. Kana tangtu moal ingetkeun ka ngaran sanaya anu bareto. Welasan taun kalarung teh pancena ukur jadi badegana. Ki Mas, kami teh sanaya kungsi kumaha ulah ka Ki Mas waktu ngamarkas di sisieun leuweung Pajajaran. Malah bisi anggar henteu ingat. Kami teh murid Ki Santa, tur-turunan abdi dalam Karaton Pakuan anu geus hianat ka nagara teh Ki Mas. Ceuk sanaya beuki ngajentrekeun deui. Ari geus diingetan kitu mah Ki Mas Tanu teh katembong semu nyerenge. Meureun manehna teh mimiti ingetkeun deui ka sanaya. Sia teh turunan jalma anu ku aing dipikang hewa teh. Tembal Ki Mas Tanu sorana pegat-pegat jeung haros-hos. Basa cacarita teh awakna ngahod-hod bangun anu kabulusan. Rek henteu kabulusan kumaha da meureun awak Ki Mas Tanu teh dihujankeun diibunkeun. Boa teh dibere dahar-dahar acan, teh dibere minum-minum acan da sakitu kahujanan oge bibirna mah barilah balas urut kagaringan.
Kimas, bener pisan kami teh turunan jalma anu hianat ke negara. Tapi kami anu jadi turunan anak hayang nyobaan nebus dosanya eta ku alam ku jalan nulungan jalma anu katangan mika cinta ka karuhun Pajajaran. Tiba heula oge ku kami Kimas teh geus kaawaskeun mangrupa jalma anu mika deudeuh kana galur karuhun. Atuh ku sabab kitu ayeuna kami hayang ngajait Kimas malar ulah dicacampah deungeun. Malah bisa neruskeun cita-cita nyuk-curug tapak laca karuhun. Ceuk sanaya nyarita daria jeung semundu ngalengis hayang dipercaya. Tapi ngadenge eta omongan Kimas Tanu mah anggur seuring ngahehe. Sakdapan hate sanaya ngarasa peurih. Manehna ngajudi tangtu Kimas Tanu teh keur ngece kana pamaksudanana. Teng manuk teng anak merak pasti kukuncungan. Karuhuna badir jeung basangkal kana pasti bakal nurunkeun turunan anu badir jeung basangkal deui. Sigana mah kitu anu harita keur dipikiran ku Kimas Tanu teh ceuk hate sanaya. Sanajan sanaya ngajudi kitu, tapi manehna mah moal unggut kalinduan moal gedag kaanginan. Tekadna teh geus buleun rek nulungan nasib Kimas Tanu. Kimas Tanu teh leuwih aya ajenan batan sasaha bae oge. Nyawana ulah dihancurkeun kitu bae. Atuh ku sebab kitu sanaya mah kudu nulungan. Sanggeus mikir sarupa kitu sanaya satekah pola rek mudaran teh nalikung awak Kimas Tanu. Tapi tetela geuning rante teh dijina tina wajah pilihan. Sakitu sanaya geus ngaluarkeun tanaga rante teh henteu daek pegat. Sabenerna mah sanaya teh masih keneh bisa ngaluarkeun tanaga anu leuwih gede deui. Ngan anu kumanehna dipihariwang teh leungeun Kimas Tanu moal kuateun saupama teh wajah diborogod kitu didorodod kitu bae. Mun ditong tak paksa leungeun Kimas Tanu bakal tatuparna. Ningali sanaya usaha yang nulungan Kimas Tanu nyarita pokna. Teu kudu nulungan aing. Moal guna cena. Sanaya ngarasa helok. Kunaon Kimas Tanu make embung ditulungan segala rupa. Malah mati batan daek dijait nasibna ngadoni tas sanaya gewat ingkah tidinya. Kimas, kami teh jauh-jauh datang ka dieu bari nangtang bahaya. Aya di dipiharep manya eta hayang ngajait nasib Kimas. Mengpeung kumpeni eger bongo. Hayang milu kabur jeung kami. Ceuk sanaya ngagugunyeng deui rante wajah. Tapi eta rante teh teuing ku wedel. Sakitu digojrag-gojrag teh angger bae henteu daek pegat. Sia jalma bodoh. Ari nulungan aing teh nyarek naon maksudna. Ceuk Kimas Tanu matak bingung keur sanaya. Kimas ulah boga sangkaan yen sakumaha urang Sunda ngarasa cecek. Contohna kami. Saeutik oge teu boga sangkaan goreng ka Kimas. Atuh ku kituna kami teh hayang ngaikhtiaran malar Kimas salamet tina pangrogahala kumpeni. Ceuk sanaya panasaran. Ngadenge omongan sanaya kitu Kimas Tanu ukur ngabelenya seuri. Sia mah bodoh teh katotoloyo. Nulungan aing sarua taya hartina. Nulungan aing saurang taya hartina. Angot make jemorbankeun nyawa mah. Ulah bajuang sosoranganan. Kaitu geuat gabung jeung pasukan Kanjeng Haji Prawatasari. Ngalawan musuh bari samiuk jeung ngahiji bakal leuwih ka harti tibatan sosorangana. Geuat ingkah ka ditu. Kimas Tanu keukeuh ngusir-ngusir sanaya ari diusir keukeuh deui ngagugunyeng rante. Ningali sanaya siga nu bandel suku katuhuk Kimas Tanu teh neje harigu sanaya nepikeun ka ngacengkang ka tukang. Geuat ingkah ka ditu. Ceuk Kimas Tanu samuk keheul. Kami kakar bisa ingkah. Mun geus ngajahit nasib Kimas. Ceuk sanaya bari cangkat deui. Jalma bodoh. Nah sian teu ngadenge itu anu perang campuh beuki karasa kedar paterna. Nah sian teu ngadenge sora bedil beuki handarua. Eta ukurna ndakeun
yen giliran pasukan sia anu keur dikepung ku kompeni teh. Ulas alah deuleu. Aing teh dihapit ti ditu ti dieu. Di tukang dikawal, di hareupnya dikawal. Lamun aya salah sahiji pasukan anu nampa gangguan musuh, balad kompeni nu sejena bakal gampil pisan nyahona. Aya ku bodo pasukan nu diiluan ku sia teh. Ceuk Ki Mas Tanu cuk cerek semuhan deuleun. Nah, ada lain pasukan kami anu keur tarung mah. Kami oge teu nyaho saha maranehna teh. Tembal sanaya sebab Ki Mas Tanu mah nyangkana teh sanaya ngabalad ka pasukan pajuang nu keur ngaruru gumpeni. Angot kitu mah. Sia kabeh teh barodo pisan. Milampa perjuangan anu sakieu beratna. Kalah ukur dipigawe sewang-sewangan jeung sapuruna bae. Mumatak pantes. Pantes di ditu di dieu para pajuangan teh ngan eleh jeung eleh. Ceuk Ki Mas Tanu ngece. Ayo ingkah. Ceuk Ki Mas Tanu deui rek ngeceh awak sanaya. Sakali ieu mah sanaya teh nyingcat nepikeun ka suku Ki Mas Tanu teh teu bisa nejeh awakna. Bari nyingcat teh sanaya langsung ngenyang deui rante wajah palebah leungeunna anu nalian pigelang katuhu Ki Mas Tanu. Dibelitkeun kana pigelangna, ari geus kitu mah sanaya ngaluarkeun tanaga satakar kebok. Pret kolontrang. Rante wajah teh pegat hiji. Ayeuna kari rante anu kadua anu nalian leungeun kencak Ki Mas Tanu anu kudu dipegatkeun teh. Palak cia mah ongkoh rek nulungan aing bet nyilakakeun. Lamun aing ayeuna kapanggih ditulungan ku Karaman, meureun panuding ka aing teh beuki berat bae deuleu. Ceuk Ki Mas Tanu. Sanaya ngagebeg manehna kakara sadar yen omongan Ki Mas Tanu teh aya benerna. Kapan Ki Mas Tanu teh dituding geus saengko jeung bangsa Karaman atawa kaum penjahat? Da kitu ceuk kumpeni mah. Sakur pajuang rahayat disebutna teh Karaman atawa jalma jahat anu dituding tukang aririweuh jeung nyieun kakacauan wungkul. Ayeuna lamun Ki Mas Tanu ditulungan ku kaum pajuang ukurna teh lakeun yen bener Ki Mas Tanu teh saengko jeung bakal dihukum berat. Kapan anu sejen oge ka sugrip pamiarsa. Loba rejen atau bupati anu dihukum kusabab kaparagosa engko jeung para pajuang anu kagabung kana pasukan Kanjeng Haji Prawatasari. Ngan sabot manehna ulang mikir kitu ti tukang ngeunana karasain wahyu. Sanaya rikat ngalieu ka tukang tetela anu bingah yuk teh tungtung gobang dihembatkeun ku anggota kumpeni. Sabisa-bisa sanaya kudu rapi. Ari sababna sabot manehna ngawaskeun hembatan gobang ti gigir geus ngahiuk deui panarajang sejena. Ayeuna sanaya moal bisa nyingcat sabab dina bisa mengparkeun gobang teh. Nya, dina bisa mengparkeun gobang anu kahiji gobang anu kadua anu geus pasti bakal nawak beheungna. Kusabab moal boga waktu teh atuh sanaya teh geuwat bae ngajewang popotongan rante wajah anu tadi dipake nalikung leungeun katuhu Ki Mas Tanu. Teu antap parah eta popotongan rantai teh dipake nakis gobang dua anana sekaligus. Kolontrang, puricak. Gobang dua anu ditakis teh sigana mah dijieun tina wajah tulen. Buktina bae basa ditakis ku rantai wajah, silalatuna mendenga buricak mata keserep kana panon. Ku tarik-tarik natakisan anu boga gobang meneting koceak ting jararit bari nyakelan pigelangna. Ari gobang namah dua anana oge racleng nyawa ka mendi. Sahabat musuh papalangkingan nyakelan leungeun. Cekuk. Suku katuhu kenca sanaya nejeh ka hareup nanggal pisan kana hari Gusti kumpeni anu dua antea. Dua anana tinggal raduh kituna teh bari awakna racleng ka tukang kubrag kana leutak kusep teu hudang deui. Tapi musuh teh henteu ngantep sanaya reureuh ka sugri. Buktina sabot manehna rek ngojengkang muruk Ki Mas Tanu dikencat katuhu Gus Juljol anu darajang deui. Malah ayeuna mah jumlahna oge beuki ngalobaan bae. Bener ceuk dugaan Ki Mas Tanu teh.
Pasukan anu ieu mah anyar datang ngahaja datang ti kulon rek bantuan bala anu cikeneh dikepung ku pasukan pajuang. Aya welasan kumpeni anu ngajajar barisan magereng ku Gobang ka Sugri. Karitu kangen maranehna batur-baturna anu jumlahna jauh leuwih loba deui siap ngokang bedil. Bedil teh kabeh oge dikecengkeun ka Sanaya. Sanaya ngarasa bingung sanajan manehna terus nguabubat babitkeun rante bari nang tayungan awak Ki Mas Tanu. Tapi ari hate leutikna mah kabeku hariwang. Lain sieun paeh tapi manehna inget kana caritaan Ki Mas Tanu yen cenah moal karasa gunana perjuangan teh ari sakirana bakal paeh mah. Ku ngabubat babikeun rante musuh anu markel Gobang teh tangtu sarieun. Tapi arun samagreng ku bedil jeung siap ngokang mah moal ngarengkog ku disingsieunan. Saumpama ngarasa hariwang bedil anu ulas-ulas teh saumpama dibekaskeun bakal narajangkan awak Ki Mas Tanu. Wikjan kadenge anu ngomando malar anggota kumpeni anu mawa Gobang teh mundur. Nya we barisan Gobang teh mundur atuh ayeuna anu adu hareupan Sanaya teh nyaeta barisan bedil ka Sugri. Hujan masih ngagebret lir cai anu dicicikeun ti langit. Sapasang suku Sanaya ngajeganyang hareupan barisan puluh-puluh kumpeni anu samagreng ku bedil. Sabot kitu Sanaya mikir ulang neangan pijalaneun. Lamun musuh ngabekaskeun bedil, aing mah masih keneh bisa nyingcet. Tapi kumaha nasib Ki Mas Tanu nu dicangkalak dina kikiping roda pada ti tuangeun aing. Cenah bingung. Hate Sanaya ngangluh jauh-jauh ngukuntit musuh anu nyangkalak Ki Mas Tanu kapan maksudna mah. Taya lian iwal ti hayang ngarebut Ki Mas Tanu tina kungkungan musuh. Lain itah Ki Mas Tanu sina paeh. Ayeuna lamun manehna maksa-maksakeun maneh ojah ngalawan anu samagreng ku bedil tangtu Ki Mas Tanu nasibna moal katulungan. Sabab tan wande bakal jadi panglumpatan mimis bedil. Sabot Sanaya ulang kitu ari komandan pasukan mah geus marentahkeun Sanaya ku basa Belanda. Malar serah bongkokan lamun teu daek boh manehna boh Ki Mas Tanu tan wande bakal dibedilan cenah. Nyaho kaayaan teu mantak nguntungkeun teu tukangkeun Ki Mas Tanu nyarita. Sia ulah ngabodo-bodo maneh. Kuat ka itu hingkah sing jauh. Dititah kitu Sanaya acan wakanyeun tindakan da masih panasaran mun teu bisa nulungan Ki Mas Tanu mah. Are sabot kitu komandan kumpeni mah geus ngancam-ngancam deui. Three. Kusabab sanggeus diitung nepikeun ka 3 kali Sanaya masih ngajajanteng. Atuh komandan pasukan teh langsung marentahkeun anak buahna malar ngabedilan Sanaya. Tapi sameme barisan anu samagreng ku bedil teh ngabekaskeun bedilna. Titukangeun maranehna katangan aya awak ngalayang anu kalayangan teh mamake baju hideung panjang, gagaya bagan tur saliwatan masih gakalong gegalebran. Ngan basa aya dina luhureun embun-embunan balad kumpeni. Saban kadenge dengekna saban bari ngalayang teh leungeun. Nya sabab bari ngalayang teh leungeun bajuna anu ngagayabag teh ngababukan embun-embunan balad kumpeni. Kecruk. Sora sirah ngabeletuk bitu maning harus. Dituturkeun ku maluncratna getih tina sirah anu beulah. Ukur sakadapan balad kumpeni anu jumlahna puluh-puluh teh geus gempar tinggolepak. Teu nyawaan bari sirah remuk teu mangrupa. Awak nu kagaya bagan teh turun ka lemah bade ngahehi seuri matak nu ringkak nu ngadenge. Sanaya oge muriding ngadengena lain muriding perbawa ku sieun. Muriding sote alatan manehna mah asa diingetan. Sora ngahihi bari matak tiris jeung kukurayeun kieu mah geus moal salah pasti sora Ki Jurangrong. Sora ngahihi bari matak tiris jeung kukurayeun kieu mah geus moal salah pasti sorana Ki Jurangrong. Pokna jero hate bari neuteup teu petot-petot ka anu ngajanteng di tengah galitukna mayit kumpeni.
nya teu salah tina sangkaan. Sanaya mah apal pisan anu ngajajanteng kira opat di pahareupeunana teh taya lian iwal tiki jurangrong. Nya sirahna sulah semu botak buukna bodas carang irungna melengkung badis pamatuk ekek. Panona celong jero tapi sorotna seukeut nancebkeun angen. Jeung anu moal poho mah leungeun katuhuna buntung ka Sugri. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.